teh aja sieun kitu. Ya umatna sieun kejadian seperti umat Nabi Nuh, bea kabeh disiksa, nya Nabi Muhammad teh nyuhunkeun ka Allah supados dimakomkeun di dunia. Ieu teh karana karana nyaah ka urang. Sieun kieu, sieun umatna darolaka maksiat ku Allah langsung disiksa di dunia diseepkeun sadayana. Kahartos dah. Jawab kahartos dah. Kata makna nu kahiji, makna nu kadua, selama Nabi Muhammad aya di antara urang, artinya di mana-mana jelema masih kene ingat ka Nabi Muhammad. Di mana-mana jelema masih kene make kana ajaran Nabi Muhammad. Di mana-mana jelema masih kene berakhlak seperti akhlak Nabi Muhammad. Di mana-mana jelema mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, di mana-mana jelema nurut ka Nabi Muhammad, maka ieu dunia salamet tina bencana. Anu mata kurang ka Nabi Muhammad teh kudu nur, barang kudu nur, kudu ta, kudu cin, kudu ngamalkeun ajaran Kangjeng Nabi. Ulah nyanyi oe hap, ulah lalajo oe tip, ulah resep wae ka jalma-jalma anu ararebel. Kudu mengikuti akhlak Kangjeng. Cara berpakaian ikuti akhlak Nabi. Tak haji yang pakai pakaian kieu teh lain, boga rasa jadi kiai lain. Demi Allah, Pak Haji pakai gamis, pakai sorban, pakai imamah, pakai itah. Kita ngaranna teh naon imamah. Ieu teh aja sunnah, ieu teh sunnah. Dauhan Imam Syafi'i, lalaki make imamah ieu teh nambahan ganteng 50%. Sok itu pertanyaan cobaan. Kita harus akurat dia aja. Cobaan ayeuna make imamah. Tuh. Wow. Bae saha nu muji wa sorangan. Aja, Pak Haji saya teu make imamah saya nganggo. Jawab saya kieu. Atau nanti saya kieu. Saya kieu. Saya di mana? Saya tadi imamah, saya di imamah. Saya di imamah. Maka Pak Haji make kieu teh lain naon dieu teh. Ya, hiji ngalaksanakeun sunnah Nabi, peperiheun Pak Haji teh nurutan salat ka Kangjeng Nabi teu bisa, nurutan ayeuna sujudna Nabi teu bisa, nurutan ibadahna Nabi teu bisa, atuh make imamah nurutan Kangjeng Nabi gitu. Tapi ibu mah tong make imamah. Terisi viral. Kahartos. Ya nurutan Kangjeng Nabi mah kabeh ge bakal jadi ibadah. Make gamis urutan Nabi niatna jadi ibadah. Meuretan kuku ge jadi ibadah mun nurutan Kangjeng Nabi. Nah kumaha Pak Haji meuretan kuku ala Nabi kieu meuretan kuku ala Nabi teh ceuk ara jadi ibadah. Meuretan kukuna hiji mimitina tina ci, dua kana jajang, tilu kana jem, opat karena jariman, lima karena curug. Ayeuna nu kenca hiji tina jem, dua jajang, tilu keling, opat curug, lima jariman. Sakitu ngeuretan kuku teh. Pasal sekarang ngeuretan kukuna kitu. Sakahayangna we ngeuretan kukuna teh. Lamun sampean ngeuretan kukuna teh tina cingir nu katuhu heula. Cingir nu katuhu ras mapai nepi kana jempol. Tangke nu kenca tina jempol ras mapai nepi ka kana cingir. Kahartos da? Tah eta teh ngeuretan kuku ge bisa jadi ibadah lamun nuturkeun Kangjeng Nabi. KWC jadi ibadah mau nuturkeun Nabi mah. Sok air KWC teh sampean nu paling ken. Bari maca doana kumaha? Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, kudu kencah heula. Ya Allah, abdi nyalindung dina godaan setan lalaki jeung setan awewena anu sok ngarujitkeun. Tah eta teh di WC teh tempat imahna Numantak anu di wararese nyonyo HP. Setan. Ya. Ayo nama KWC itu mau nama HP. Yang mentak di WC teh kade ya, tong sapulang hul. Kudu loba dikirna tong diucapur wae geus boh. Hatena we dikir. Jeung aya di WC teh ulah sok lila-lila teuing, ulah sok nyolong. Cai. Jeung nyolong sabunnya. Kita ulah lihat teuing dengan sabun teh. Jeung ai ka WC teh aja sirah teh make panutup sunnah eta teh. Sampean we make naon? Make senar. Namun sababna sabab ketika di WC ieu mun-munan teh aja molongo. Eta teh muka alam gaib. Engke teh lamun ieu mun-munan molong muka pintu alam gaib, engke dirasuki ku setan. Kata kemana lamun setan loba anu. Mangyana dihakan ku orang koneng. Habis kitu atuh. Hah? Gitu. Kalau anu kacarupan eta teh loba anu kasetanan karena kau WC teu make senal teu nutup masa katutupan tapi ulah make helm make tilam teh gitu hartos teh kayak keluar di WC sok baca doana heulakeun sampai anu katuhu. Air keluar dari WC mah heulakeun nu katuhu. Sabab tina anu kotor, tina anu botek, tina anu rujit rek nincak anu alus katuhu heula. Sok kaca doana. Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba anni ma yudini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Atau anu ponok we. Alhamdulillah. Doa keluar WC. Doa nonton YouTube. Doa aja nanti jarahon di baru nanti aja. Ajar ke aja ke hartos. Ojo, ayo nurutan Nabi mah KWC jadi ibadah. Malah salaki pemajikan punten berhubungan badan mengikuti tuntunan Nabi dari ibadah. Eta ibadah. Kumaha carana ngarajakeun ibadah kieu carana teh? Ya nu alus, ya gereja, ja akangnya. Nu alus teh aja keur ngadonan. Ngadonan budak ya. Nu alus teh malam Jumaah aja. Mun teu kaburuan Jumaah malam Sabtu. Mun malam Sabtu riweuh biasa malam Minggu. Malam Senin oge sae. Malam Selasa teu awon. Malam Rebo mangga. Malam Kamis kumaha ceuwe. Mau penting salaki hayang siap sedia. Ulah nolak ceuk ka salaki, awewe nu nolak kana kahayang salaki, maka eta awewe bakal dilaknat ku Allah. Punten deui sapangajinya. Salaki berhayang besok subuhan. Kumaha etiler kapan-kapan.
Ada yang ngina, mereka rumah bugis teh. Wayang naon? Bakpao, mana? Kahartos, tau ce, alusna ngarah budak teh hasilna soleh, rek jeung budak teh warudu heula sakitu majikan teh. Kudu kesuruh teras sholat sunat tobat. Geus kitu tuluy sholat hajat 2 rakaat. Geus salat ayo bener-bener hayang teh wae atuh teh. Itu awalnya langsung kayak geus sholat hajat, geus kitu tuluy we wiridan heula. Waktu sholat tuh wiridan heula maca qulhu 3 kali, palak bina sekali-sekali, ayat kursi 3 kali, terus yasin 3 wihan, waqiah sekali, lajengkeun kana al-baqarah, maca sholawat 100 kali, istighfar we 70 kali. Geus kitu mah sare we PK-nya. Panjang teuing teh ce. Nukono katurana. Bismillahirrahmanirrahim. Doa nyieun budak. Allahumma Astagfirullah. Kamu doa tahar. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Nah gitu aja. Katos. Osok tara gitu. Osok bismillah heula tara. Tong ane lamun budakna teh sakitu aya buktina. Dah tara bismillah acan. Dauhan Imam Ghazali sareng dauhan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya salaki pamajikan anu nyieun anak teu maca heula bismillah maka engke punten cai manina dicampuran ku cai mani setan. Engke setan miluan matak tong aneh mun budakna teh sakapeung jiga bapana, sakapeung jiga indungna, sakapeung jiga nah, eta teh gara-gara naon? Gara-gara nyer budakna teu maca bismillah heula. Teu bismillah heula nya. Sising heula. Tadi teh siga nu euy, tapi nyaan ya teh, ce. Mana karasen kepalasannya? Kahartos. Tah eta teh ngarah budakna jadi soleh. Tahap pertama ngarah budak jadi soleh teh itu nyieun ngasim bener. Kahartos dah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sadayana oge ku Nabi mah jeung diwartosan. Mata kurang kudu nuturkeun kana ajaran Kangjeng Nabi. Nyiduh aja